awewe modern berkarir penuh obsesi segala ayam segala pada lawan kodrat lain cenah emansipasi bari utek kena tengarti bisnis perang penting bisnis naon kateh teuing salakina diimah ngajaga tulang pantau anakna diasuh cukup khusus kanjeng babu hayang ngamobil mewah ngabelaan jadi unta ngarepkeun di salaki cenah duitna teu cukup uang berlian renceng ngaku batin tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawan awewe nu bieu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kontrak di Singadon jadi bejat. Emansipasi persamaan hak laki-laki dengan perempuan, tapi hanya yang positif-positifnya saja. Ada orang yang pantas nama montong, ada teman ngelawan kontrak di rumah. Paribas nabi yang maju, begitu yang jadi bapak segala rupa, sehingga peran ketek mengek, kumaha eta kebutuhan biologis itu ketul carogel. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala ayam segala wanita istri majikan istri pamagetan cenah emansipasi bari utekna tengarti bisnis teberang tepeting bisnis naon kateh teuing salaki diimah ngajaga tulang pantau anak diasuh cukup khusus kanjeng babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi lunta ngarepkeun di salaki cenah mah teu cukup wae bisa kumarimanya emas berlian renceng pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawan awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kontrak di Singadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kontrak di Singadon jadi bejat nyai awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat orang lain ngelawan kodrat dari makan jadi awalnya yang jadi jalur si buntutan ke selebritis Bandung tante-tante muda-muda cantik-cantik necis-necis ngariung di Juru Kap
karaoke suka bunga, malah jodoh kerjelema. Selebritis Bandung korek api kacamata jam tangan sepatu baju kudu merek nu terkenal bari mutlak original. Soal harga mahal it's okay, urusan cincai sakabeun mikarunya disiksa ku gaya hirup sanajan geus ludes bangkrut bacot mah tangan on the top. Manicure pedicure bulu halus dicukur, manicure pedicure bulu helek dicukur, manicure pedicure bulu titis dicukur, manicure pedicure palai nusa ageus tukur. Selebritis Bandung ramping-ramping menor-menor modis-modis konon kaya bari sibuk nyoko aktif SMS-an jadi gawe ngondang balas selevel lanjut ka karaoke. Iuran papatungan di karaoke suka bunga, malah jodoh kerjelema lagi panari bugil. Iuran papatungan di karaoke suka bunga, malah jodoh kerjelema. Selebritis Bandung korek api kacamata jam tangan sepatu baju kudu merek nu terkenal bari mutlak original. Soal harga mahal it's okay, urusan cincai sakabeun mikarunya disiksa ku gaya hirup sanajan geus ludes bangkrut bacot mah anger on the top. Manicure pedicure bulu halus dicukur, manicure pedicure bulu kelek dicukur, manicure pedicure bulu titis dicukur, manicure pedicure palai nusa ageus tukur. Kota eta gerasi ipah si jalma anu owah saprak cicing di kota dandanan manika cida pupukna dikiriting siga buntut hayam rintit kongkorong tilas gogok anting sagede tatakan ngageboy loba teuing ulin jeung koboy ayeuna anakna satengah losin bari jencan pernah kawin mun di talungting si horeng tukang ulin di diskotik atuh kuku wae diskotik teh tempat ulin kajajaden. Padahal baheula mah geuning sakitu nyantrin tara telah ka masjid ngalakonan 5 waktu. Nah ari ayeuna mani jadi kitu patut jadi amurasut bari ngajual nu nyumput. Maningan cinta
welas kokok anting sadede tatakan lempang ngageboy loba teuing kulit jeung koboy ayeuna anakna satengah losin bari jencan pernah kawin mundi kalungti si horeng tukang ulin di diskotik atuh kudu wae diskotik teh tempat ulin kajajanen padahal baheula mah geuning sakitu nyantrina tara telat ka masjid ngalakonan 5 waktu nah ari ayeuna mani jadi kitu patut jadi amurasut bari ngajual nu nyungkung resi sopan dagang tanah saja nantinya lah makan ketuk patut dan nyer filosofen we babaturan deket udung lanceuk iring adi edeng gering nangtung ngalang layu kaedanan kuneng tuti babaturan deket adi lanceuk kita adi teti bentang anak Haji Masri cep adang berkasep tehnya bengharnya santri kitu deui neng tuti keur geulis teh getol salat jeung pinter ngaji abong nu balalager kawasna mah duana dijabah ku Gusti tungtung nabi sangat hiji dan nyata geuning hirup lamun urang melak bonteng tantu bakal jadi bonteng melak goreng jadi goreng nya pasti dan nyata geuning hirup mah urang melak cabe tantu bakal jadi cabe nu hade meunang nu hade jodona cep adang berkasep tehnya beungharnya santri kitu deui neng tuti keur geulis teh getol salat jeung pinter ngaji abong nu balalager kawasna teh duana diijabah ku Gusti tungtungna langgengna hiji babaturan deket gunung lanceuk iring adi edeng gering nangtung ngalang layu kaedanan kuneng tuti deket adi lanceuk kita adi teti bentang anak Haji Masri cep adang keur kasep tehnya beungharnya santri kitu oge neng tuti keur geulis teh getol salat jeung pinter ngaji abong nu balalager kawasna mah duana diijabah ku Gusti tungtung nabi sangat hiji dan nyata geuning hirup mah
bonteng pasti bakal jadi bonteng. Melak goreng jadi goreng, ya pasti. Dan nyata gening hirup lamun orang melak cabe pasti bakal jadi cabe. Nu hade menang, nu hade jodona. Cek adang kerkasep tehnya bengharnya santri. Kitu oge neng tuti bergelis teh geto salat jeung pinter ngaji. Abong nu balala berkawas nama doana diijabah ku Gusti. Tungtungna bisa ngahiji. Merdeka, merdeka sekali lagi catatan merdeka ibu bapak-bapak saudara. Satu pilihan kita pada depan ke partai abdi jenengan partai mudi. Bapak-bapak, partai mudi, partai mudi. Pemilu lain pemilihan Om Bucitrek, Om Budayut, tukang minum kesang batu. Pemilu lain pemilihan Om bohong, Om wadul, gede sungut bau itu. Hati-hati milih presiden, Salah milih kurang ditindih. hati-hati milih presiden. Salah ngadukung rakyat nu begung. Pemilu lain pemilihan Om. Om bonge, Om torek, ngusapan bari ngadengkek. Pemilu lain pemilihan Om. Om licik, Om curaling, punya hobi pulang paling. Kadea. Hati-hati milih presiden, Salah milih kurang ditindih. hati-hati milih presiden. Salah ngadukung rakyat nu begung. Pemilu, loba kene politisi busuk mau tarasi miluan. Hati-hati lu. Kira-kira tengah hati matong dicolok lah. Ayah pagam bisa kokorongo, ayah buaya bisa ngagogong, ayah orai sanca bisa ngakung, ayah hayang bisa luar leor. Siluman tong percaya kana janji-janji, tapi tak gimana-mana bukti. Mang rupa-rupa gambar jeung warna, eta mangan saukur karajinan tukang sablon. Hati-hati milih presiden, Salah milih kurang ditindih. hati-hati milih presiden. Salah ngedukung rakyat nu begung. Pemilu kudu jadi pesta urang, keur ngomean nasib urang. Salah nyolok mah nu hancur urang. Ayah bagong bisa kokorongo,
maklume nya datai muning namina ge. Udang baong mabok wae isuk berat penting sore kita eureun ngadon nembang Cicing sia kumaha ae. Udang baong judi wae bari tara menang wae kita eureun ngadon nembang Cicing sia kumaha ae. Udang baong ulin awewe unggal Sabtu cekin wae kita eureun ngadon nembang Cicing sia kumaha ae. Cucuk waktu ningkan masa datang kabeh akibatna penyakit mang rupa-rupa hasil pempelakanana gering ripuh teka urus obat nasa ayah-ayah tungtungna dekat tungtungan tapi kadang sangkaran diharewos dikarungkus ucapkeun kalimat tahlil udang baong teu nembang Sok siawan itu ngomong kumaha aing ayeuna sok. sieun sia nu elok itu modal nya sangkan itu ngajar poe kerja lain kana waktuna mah keung sia teh udang baong udin awewe unggal Sabtu cekin wae tidak eureun ngadon nembang Cicing sia kumaha ae. gendung waktu ningkan masa datang kabeh akibatna penyakit mang rupa-rupa hasil pembelakanana gering ripuh teka urus obat nasa ayah-ayah tungtungna dekat tulungan tapi kadang sangkaran diharewos dikarungkeun ucapkeun kalimat tahlil udang baong teu nembalan sieun nu baong ge kumodar nya Sieun sia kumodar mata. Tak insap ayeuna keneh. Pembeungsan hos.